Iya gerak. Meli apu ngan duit nangke. Rek nganjuk. Meureun. Lain nganjuk, orang teh meli apunya. Ngan duit nangke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari urang mah boga duit matungan mayarna engke. Sia tong motah teuing ka aingnya, sia tong nuduh aing nganjuk. Aing mah meuli ngan duit engke, ngarti teh sia ha? Bangsat mah. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampe-sampe ke burit dijual jadi duit, ngarti teh sia. Nganjuk ngaranna. Astagfirullah, eta mah lain nganjuk, ngarti teh teunggel kana ku aing sia. Ya bisi sia teu ngarti ku aing ek dijelaskeun eta sampe ke burit aya nu meulit. Terus codna Lamun teu jadi kumaha? dijamin jadi, soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Atuh yeuh. Tah kitu atuh tadi teh emosian wae sia mah. DP-an atuh saeutik. Anjing teuing sia nya ieu teh apu lain apansa. Mani make DP segala rupa, motah teuing sia mah beungeut hideung dasar sia. Nganjuk. Kasep, sia tadi ngan hayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok ieu apu sabarahaeun ieu sok ha. 2000 lain dileuwihan ku aing 25. Nganjuk mah nganjuk. Camkan itu.